Si Watno keketayepan dongkok dina jero cai. Parileungna nyekel sayur bongkok, siap-siap rek newak lauk. Wah, badak ieu lauk teh. Gurame sigana mah. Cek si Watno, kudu beunang sia ka dileupas. Tembal Sumarna anu nangtung ngawaskeun ti luhur. Teu sadar dina kaayaan kitu teh ditukurangeun si Watno ge aya hiji buhaya. Eta buhaya jadian teh Nyimas Banyu Asih anu keur ngarodoho si Watno. Ketayap buhaya beuki ngadeuketan, beuki lila beuki deukeut. Sumarna nu ngawaskeun ti luhur teu kahaja ngareret ka palebah datangna buhaya. Sumarna reuwas ngagorowok. Awas Watno, tukang nilai aya buhaya. Luwat euy hanjat geuwat hanjat. Cek Sumarna. Guys, ngajadaog ulah nyisinan sia. Ieu lauk sing leupas deui. Tembal si Watno manehna teu percaya, malah nyangka lamun Sumarna teh ngan saukur ngaheureuyan. Sedangkeun buhayana beuki lila beuki katempo deukeut. Sumarna beuki soak, sieun si Watno teh dimangsa ku buhaya. Guwat hanjat sia Watno, eta bener buhaya. Guwat hanjat sia, sing dihakan. Cek Sumarna deui ngagorowok. Atuh si Watno teh ngaredet ka tukang, bareng jeung kitu anu cidong buhaya luncat capluk. Awak si Watno langsung dicapluk ku buhaya. Si Watno geus teu bisa ngap deui nyalametkeun maneh. Tolong, cek si Watno. Katempo awakna tinggal sapotong, nu sabagian geus asup kana sungut buhaya. Sumarna anu nempo kajadian eta ngan saukur molongo, awakna karasa leuleus, rek ngomong sorana teu bisa kaluar. Sedangkeun awak si Watno mah terus bae digares ku buhaya. Krek. Kadenge sada tulang digares. Sumarna beuki soak, tungtungna mah berengbeng bae lumpat, bari jeung tulung-tulungan. Tolong, aya buhaya, tolong. Si Watno dihakan buhaya, tolong. Cek Sumarna bari lumpat. Sanggeus hasil ngadahar awak si Watno, eta buhaya jajadian Putri Banyu Asih teh melok balik deui ka tempat nu tadi, tuluy hanjat ka darat. Teu lila katempo ngepotkeun buntutna, cilegedeg buhaya robah wujud jadi Putri Banyu Asih. Ari si Amung ngan saukur katempo olohok. Kunaon akang olohok bae kitu ninggal abdi teh? Tanya Nyimas Banyu Asih. Ngomongna teh bari ngabaledogkeun imut. Luk si Amung kalah tungkul, paromana katempo sigana sedih. Putri Banyu Asih beuki heran. Akang, sedih kunaon akang teh? Tanya Putri Banyu Asih deui. Henteu, mung akang bade tumaros bae ka Nyai. Naon yos teu akang tumaros? Ih atuh yos pisan akang. Sok bade tumaros naon engkangna? Ari Nyimas rada sintan teu ka akang. Atuh raos pisan akang. Kunaon akang siga nu mangmang ka abdi? Upami Nyimas rada cinta ka akang, engkang gaduh pamundut ka Nyimas. Kumaha kinten-kintenna bade ditedunan teu pamundut akang teh? Mangga Kang, naon bae pamundut engkang ku abdi pasti ditedunan. Asal engkang bagja bae abdi mah. Ayeuna mah sok sebatkeun bae naon pamundut akang teh. Si Amung ngahulang deui sakedeung. Siga nu asa-asa arek nyarita teh, atuh Nyimas Banyu Asih ngomong deui. Teu kedah asa-asa tanapi ragu Kang, sok bae nyarios naon pamundut akang teh. Naon bae oge bakal ditedunan ku abdi. Sumuhun atuh mangga Nyimas. Tapi Nyimasna ulah ngambek atanapi kasinggung ya. Moal Kang, sumuhun sok naon carioskeun naon pamundut akang teh. Sameh ngomong si Amung ngareng kapeula panjang. Kieu Nyimas, tadi engkang ningali Nyimas ngadahar manusa. Terus terang engkang masa nyeri hate pisan ningali kitu teh. Atuh da kumaha oge ari manusa teh sabangsa jeung engkang. Engkang asa dosa, asa gara-gara engkang eta manusa teh jadi leungit nyawana. Teras abdina kadah kumaha tuh engkang? Kumaha upami ti kawit ayeuna Nyimas ulah ngadahar di manusa. Nah kersa ieu mah demi engkang gitu maksud teh. Cek si Amung, ayeuna Nyimas Banyu Asih nu ngahulang. Bener ari kitu nama? Kang Amung teh pasti nyeri hate lamun aing ngahakan manusa. Tapi kumahanya da aing teh pangbeukina ari daging manusa teh. Lamun teu diturutkeun meureun bakal malik ewa ka aing. Tapi mending diturutkeun bae. Ya mah hitung-hitung we pangorbanan aing. Heueuh, pangorbanan cinta cek istilah nama. Gerentas Nyimas Banyu Asih. Nempo Nyimas Banyu Asih ngahulang rada lila, pok si Amung nyarita deui. Kumaha Nyimas? Kaabotan teu? Henteu engkang, mangga. Demi engkang abdi janji ti kawit ayeuna abdi moal ngadahar di manusa. Tapi upami abdi lapar kudah kumahanya ngadahar naon? Kapan seueur sasatoan Nyimas?
kumaha upami barang daharna sasatuan bae atanapi kieu Nyimas. Kapan ari Nyimas teh bakal sasarangan bae sareng engkang bakal janten manusia. Kumaha upami Nyimas teh ngabiasakeun maneh barang tuang teh sapertos bangsa manusia. Cek si Amung. Nyimas Banyu Asih meuni bunga si Amung nyarita kitu teh pok nimbalan. Mun atuh Kang, abdi hoyong diajar bae janten bangsa manusia. Abdi bingah pisan Kang, abdi hoyong pisan janten manusia. Hoyong sasarangan bae sareng engkang. Cek Nyimas Banyu Asih. Ya syukur atuh Nyimas, engkang bingah pisan mirengna. Ayeuna mah hayu cuang mulih ka lembur engkang. Engka di ditu ku engkang bade dikenalkeun yen Nyimas teh istri engkang. Cek si Amung. Nyimas Banyu Asih meki bunga. Hayu atuh engkang, hayu. Tembal Nyimas Banyu Asih menisu banget. Satuluyna si Amung nangtung tuluy leos ninggalkeun eta tempat. Dituturkeun ku Nyimas Banyu Asih. Kaayaan beuki nyedek kabeurang, hawa beuki karasa panas. Ngan dina kaayaan kitu teh karasa aya angin leutik ngahiliwir, nebak kana dangdaunan meni karasa seger. Manuk-manuk pating keleper paudag-udag jeung pada baturna. Sakali-kali kadenge suara hayam jago anu kongkorongok. Ditembalan ku suara hayam bikangna anu keur ngasuh anak-anakna wari kokoreh. Kaayaan kitu teh bener-bener karasa mata kuaas. Si Amung masih kena kelempang mapayan jalan satapak. Dengeuna pagenjang-genjang jeung Nyimas Banyu Asih persis pisan bae siga budak rumaja anu keur bobogohan. Bari leumpang teh kadenge duanana cacarita. Si Amung ngomong bari tunjak-tunjuk sigana mah keur nuduhkeun kaayaan di alam manusia. Nyimas Banyu Asih katampona meuni daria ngabandungan omongan si Amung. Oh, janten ari di alam manusia mah kitu nya Kang. Upami hoyong dahar teh tara langsung dahar, kedah peplakan heula, kedah ingu-inguan heula. Mohon Nyimas, tah eta adat kebiasaan bangsa manusia mah. Mohonnya Kang, mireng cariasan engkang teh abdi janten langkung kata haji. Abdi hoyong jadi manusia anu bener-bener manusia. Cek Nyimas Banyu Asih. Saya pisan Nyimas, engke ku akang diajaran. Nu penting mah Nyimas tiasa satia satuhu ka engkang. Atuh pasti engkang, abdi mah janji bakal saterasna satia satuhu ka engkang. Tembal Nyimas Banyu Asih. Kulantaran leumpangna geus jauh, lila mah si Amung ngarasa turna leuleus, beuteung oge ku kurubukan menta isi. Pas kabeneranna teh geus anjog pisan kasih si lembur. Katempo suhunan imah meuni pateteep. Tuh itu teh namina lembur Nyimas, tempat caricingna bangsa manusia. Tuh suhunan imah oge meuni katinggal pateteep. Jantan orang teh tos dugi ka pademukan engkang kitu. Tah can. Masih keneh jauh lembur engkang mah. Kudu ngaliwatan keneh 2 lembur. Tembal si Amung. Si Amung jeung Nyimas Banyu Asih terus bela leumpang sup ka jero pilemburan. Pas marengana teh jauh ti dinya aya hiji warung. Si Amung geus bungah kulantaran beuteungna geus lapar ti tadi. Itu aya warung Nyimas, hayu cuang dahar heula. Sakantanan Nyimas cuang diajaran kumaha carana dahar manusia. Mangga atuh Kang, abdi mah ngiringan bae. Tembal Nyimas Banyu Asih. Si Amung tuluy leumpang meulu ka palebah warung. Nyimas Banyu Asih oge terus bae nuturkeun. Barang geus anjog, kabeneran di warung teh teu lobaan teuing. Ngan aya sabar urang jalma bae anu keur ngadon ngaropi. Aya oge nu ngadon dalahar. Sup si Amung asup kitu deui Nyimas Banyu Asih. Gek si Amung diuk dina bangku. Nyimas Banyu Asih diuk pinggirina. Bari diuk tuluy si Amung pesen dahareun kana boga warung. Pangdamelkeun sangu sareng lencangna 2 piring bae bibi. Cek si Amung. Mangga Ujang, pada sarang naon? Lah, sarang naon bebi. Tembal si Amung deui. Atuh tuluy tukang warung teh ngawadahan sangu jeung deungeuna 2 piring. Sor dibikeun ka si Amung jeung Nyimas Banyu Asih. Gap piring sangu teh ditampanan ku si Amung. Ari Nyimas Banyu Asih mah kalah molong bae can ngartieun. Atuh ku si Amung teh dipangnampanankeun. Tuluy ditunda dina meja hareupeun Nyimas Banyu Asih. Kitu deui gelas cai nginumna. Sok dituang Nyimas.
Ieu teh naon Kang? Tah eta teh kadaharan manusia. Tah kieu carana ari bangsa manusia dahar teh. Nyimas nganggo piring. Tah ieu namina piring, eta namina sendok, tah eta gelas kang umuhna. Cek si Amung bari tunjuk-tunjuk kana piring, kana gelas, kana sendok. Ngomongna mah rada ngarewos lantaran di dinyana aya jalma sejen. Bisi pajarkeun naha kuno sejen mah. Oh gitu. Abdi mah nembe terang Kang. Si horeng teu padu bayar di bangsa manusia dahar mah nya. Seueur pisan aturana. Sanes aturan atuh Nyimas, tapi kebiasaan. Oh muhun kitu maksud teh. Sok Nyimas ayeuna mah culang dahar, cek si Amung. Meureun ku lapar-laparna langsung bae maeh nama dahar ngalimed meuni ponyo. Sedengkeun Nyimas Banyu Asihna daharna teh teu make leungeun, tapi langsung bae ku sungutna ditodong kana piring. Bet siga ucing bae nu keur diparab. Numpuk itu jalma-jalma nu aya di dinya pating ku ciwas saharewasan bari panonna mah parih merhatikeun ka Nyimas Banyu Asih anu dianggap daharna aneh. Oi tempo itu manusia talin eta bikang teh geulis-geulis kalakuan aneh. Buah-buah kelo jalma teh, cek nu saurang ngaharewos ka baturna bari panonna mah tetep manco ka Nyimas Banyu Asih. Ari galau mah teu mungkin euy. Itu tempo papakean oge ginding alus. Uing mah malah curiga. Buah-buah lain manusia. Itu tempo daging hayam bae oge langsung ge digares. Beak, cek baturna. Maksud ilaing lain manusia teh kumaha? Maksud dewek mah buah-buah siluman nu nyiliwuri. Makhluk kajajaden maksud teh kitu. Oh nya bisa jadi. Ieu bulu punuk dewek jadi mulining kieu. Cek baturna deui. Ari si Amungna kalah jongjon bae dahar meureun ku lapar-laparna teh manehna teu merhatikeun ka Nyimas Banyu Asih anu cara daharna beda. Dacan apaleun kumaha cara daharna manusia. Ari tah sangu jeung deungeunna anu Nyimas Banyu Asih mah geus langsung beak. Tapi ari beuteungna mah masih keneh karasa lapar. Tuluy Nyimas Banyu Asih teh ngaharewos ka si Amung. Kang, abdi masih keneh lapar. Cek Nyimas Banyu Asih. Oh, kanten pesen deui batu Nyimas. Tuh kasih bibi warung. Engke oge dipasihan deui. Keun dari atas mah Kang geus bantun. Tembal si Amung. Kungkang batu Kang, abdi mah can ngartos. Atuh tuluy si Amung teh pesen deui sangu ka bibi warung. Be, nambihan deui cenah be ka can wareg. Mangga ujang. Mung ieu teh rencang sanguna tos epeun. Tapi nu can diasakan mah seueur. Tah tinggal kantun milih bae. Tah aya daging ayam, daging embe, daging sapi oge aya. Cek si bibi warung bari nunjuk kana daging atah anu digantung-gantungkeun keneh di pojok warung. Can diarasakan. Nempo aya daging kitu Nyimas Banyu Asih meuni curing hak. Ti sawios kitu bi, upami abdi milih nyalira. Ih henteu atuh teu sawios geulis. Sok bae kantun milih nu mana nu nyai hoyongna. Nyimas Banyu Asih bungah lantaran nempo daging atah nu ngagarantung. Cek pikirna, eta kadaharan manehna anu bener mah. Da ari kadaharan nu tadina piring mah teu mirasa lantaran can biasa teh. Nyimas Banyu Asih tuluy nangtung tina bangku, tuluy sup ka jero warung. Jalma-jalma nu aya di dinya kabeh malah nencong hayang nyaho naon nu rek dilakukeun ku Nyimas Banyu Asih. Sedengkeun si bibi tukang warung mah teu boga pikiran naon, da disangkana Nyimas Banyu Asih teh ngan saukur rek milih daging mana nu rek diasakan. Tah, sok tinggalan kantun milih bae. Daging mana kahoyong nyai teh? Tah, ieu daging sapi, nu itu daging embe, tah nu ieu mah daging ayam. Cek bibi tukang warung bari nunjukkan daging hiji-hiji. Ih sadayana oge kaseneng abdi bibi. Cek Nyimas Banyu Asih bari terus bae ngadeukeutan daging. Sanggeus deukeut kana daging sapi, gep daging teh dicepeng. Tuluy eta daging teh langsung digurugutan ku Nyimas Banyu Asih. Jalma-jalma nu aya di dinya beuki olohok kitu deui si bibi tukang warung. Bener euy bener, eta mah lain manusia euy bikang teh, tapi curi kajajaden. Cek salah saurang. Oh, pasina oge eta mah siluman. Hi sieun aing mah. Ari si bibi tukang warung oge katampo reuas undur-unduran. Hi manusia tah siluman. Tulung siluman, tulung. Cek si bibi tukang warung. Bari manehna mah berengbeng bae lumpat. Cul bae kana dagangeun mah. Tungtung nama kabeh nu aya di warung teh lalumpatan kabur bari tulung-tulungan. Si Amung reuas heran. Sieun bisi Nyimas Banyu Asih ngalakukeun naon. Si Amung nangtung nempok ka jero, breh katempo Nyimas Banyu Asih masih keneh ngagurugutan daging.
Si Amung meni gogodeg. Aduh, pantesan jalma-jalma teh Sarawak kalompatan bari nyebut siluman. Oh, atuh itu barang daharna kos kitu. Aduh, aing mah aya bae. Ampun Gusti, garanta si Amung. Nyimas, cek si Amung bari leungeunna gupayan. Nyimas banyu asih anu keur jongjon ngagurugut daging eureun. Aya naon, Kang? Sareng kunaon eta jalma-jalmi lalumpatan nya? Atuh, da nyimasna lepat. Sanes kitu cara dahar manusia mah nyimas. Atuh jantan jalmi-jalmi teh sarieun. Datos nyangka lamun nyimas teh siluman. Cek si Amung. Oh gitu, hapunten atunya Kang. Teras kada kumaha atuh abdina Kang. Teu sawios nyimas ayeuna mah dimaklum kung Kang. Nyimas na gue nembe diajar keneh. Tos ayeuna mah cuang teraskeun deui bae lalampahan mulih ka lemurang Kang. Cek si Amung. Nyimas banyu asih unggek. Tuluy duanana arinit deui ninggalkeun eta warung. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangana. Mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.